Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui di channel Berkah Segara. Mangga satos carios kamari pedang wasiat urang lajengkeun ku carios tangkorak hideung atanapi jawara ti kuburan. Wilujeng ngabandungan tug dugikeun karengsena. Mun rek upload dongeng Mang Dedi izin atuh minimal bebeja ka ahli warisna ulah asal upload we. Ke sugri para wargi sumangga ayeuna urang sami-sami Bandungan di lajenganana carita jawara ti kuburan anu barsi Bandungan ku para pamirsa bagian anu ka-38. Sakumi nu kantos dipaluruh dina bagian anu ka-37 dina naskah ieu carita. Pedaran Mang Dedi kepegatuan dina mangsa membedarkeun kaayaan lalampahan ini kalingking disarangan ku Becut Kilat oge sareng Nyi Maria anu harita bade ngabujeng ka kuburan kisaron teh tah gitunya dina mangsa alam pasosore. Kumaha tuh para pamirsa lajenganana ieu carita di hiji patempatan cenah mah di kuburan heubeul dina mangsa alam pasosore. Mangsa alam harita teh beuki sore bae. Tonggeret reang di sarada patembalan jeung baturna mapaesan kayaan alam harita. Breh atuh di hiji tempat anu sok disebut kuburan heubeul. Aya 3 tangtungan jalma. Nu saurang lalaki 2an awewe kolot saurang budak ngora saurang. Eta 3 jalma harita teh gawena arungut-unggutan. Horeng si mana horeng keur ngayakeun babadamian arek ka mana heula anu bakal ditindak atawa didatangan. Malah keur kitu teh pok harita anu pangorana nyatana Nyi Maria ngomong beri rutret atuh harita kasih Becut Kilat jeung kanini kalingking. Gampil nama ulah milari anu teu acan mending urang ngajugjug heula we kalamun pang deketna ti dieu atuh. Ngan ari ceuk pangemut abdi mah anu kau bilang pang deketna teh lembur Cilayung. Pernahna ka belah kaler teh dieu man ini. Kitu manawi katampi kitu ge. Benar ini oge satuju. Tapi kumaha ceuk pamanggi si lain pecut. Kuring satuju bisa nih. Oke Nyi Maria, ayo urang ngajugjug ka dinya we. Ngan moal tepi ayeuna juga nama ieu. Lantaran kaayaan alam geus buri pisan. Ceuk Becut Kilat baun anu kurang yakin teuing naon sababna Becut Kilat bet jadi borangan. Padahal mah biasana sok gesit jeung tara boga kasieun. Ari harita mah eleh ku wawanen Nyi Maria. Ulah ngamutan perkara waktu atuh man. Tong muruni sipati sapeuting najan nepikeun ka sami oge anu mah moal mundur. Yuk, urang ka ditu. Cek Nyi Maria bari jeung melong kana beungeutna si Becut Kilat. Yuk atuh. Jawabna Becut Kilat bangun hoream melik neuteub ka Nyi Maria. Nya sanggeus kitu mah kelawan toloba catur deui. Bral tiluan arindit deuk ngajugjug ka hiji lemur nu katelah Cilayung. Tapi lumampahna mah salse we. Teu aya anu lumpat saurang ge. Lantaran moal aya hartina. Bisi anu diudag teu aya di dinya. Nyumatak lempang teh lempang biasa bae. Ngan teu matak heran lamun datangna ka lemur Cilayung teh rada telat. Nya kaitung sapeuting we berenang di perjalanan teh. Kasugri para wargi. Banglu salampahanana nini kalingking si Becut Kilat jeung Nyi Maria nu deuk muru ka lembur Cilayung. Tenhen heula sagedeung tunda sakedap kiwari urang pusirkeun heula kaayaan di lembur Cilayung.
dina mangsa alam anu sarua. Banglu salampahanana atuh ti pecut kilat dini kalingking katuki Maria nu harita deuk muru ka lembur Cilayung. Cag urang tunda tangtu kaharep kasampeur deui. Ayeuna urang kocapkeun kaayaan lembur Cilayung dina mangsa alam pabeberang dina mangsa alam pecat sawen. Lamun ceuk diukur ku waktu mah kira-kira jam 11 isu. Lembur Cilayung harita teh wanci pecat sawen. Lamun ceuk diukur ku jamah meureun aya kana jam 10 leuwih mah. Ari nu boga imah nyatana samdi teh harita keur teu aya, malah pamajikan oge keur ka sawah anu aya di imah ngan jang Banara jeung Melati Bodas we. Lantaran Banara ngarasa kesal cicing di imah teh. Nya akhirna pok ngomong ka Melati Bodas. Melati, akang masa carangkeul ieu teh kumaha lamun urang ulin ka sisi lembur. Sugan jeung sugan we di dinya mah hawana rada tiis. Sarta seger akang teh kuhayang nyeusup hawa pagunungan nu asli. Cek Banara bari ngareret ka Nyi Melati Bodas. Nu harita keur diuk bari jeung nempokeun hayam jago di buruan. Barang diajak ngomong ku Banara pok harita. Kahartos ku abi oge Kang Banara. Da bujeng-bujeng anu nuyu teu damang dalah abi oge ngaraos kasal. Nanging sing emut, urang teh aya dina bahaya. Margi sanu terang, di tempat teh parantos aya musuh nu ngintip-ngintip ka urang. Sajabi ti kitu kan, pamugi Kang Banara emut kana amanat ti Paman Saron. Yen urang teh salami 4 dinten mah tungguan bae di bumi, ulah kaluar bila aya bancang pakewu. Kitu apanan amanat ti paman teh. Tak ku jalaran kitu, hapunten abdi moal tiasa ngabidian kanggo kaluar ti bumi Kang. Jawab Nyi Melati Bodas. Bari panun leutip ka Banara, atuh Banara ngan ukur ngarahuh narik napas panjang. Da memang ari ingat kadinya mah Banara oge hoream air kaluar ti imah teh. Bisi aya naon-naon atawa musuh nu ngabongohan. Leres pisan Melati memang kitu sabenerna mah. Tapi lamun kasisi lembur katimbang teu aman, kumaha upami urang di luar we atuh. Di luar kumaha ari Kang Banara? Nya di luar bumi lantaran kesal aya jadi wae ngelepek di jero imah mah. Piraku sugan make jeung aya musuh ari sakadar di pakarangan wae mah. Kumaha kawidian Melati? Cek Banara jika nunggu teh sabar. Lantaran memang geus 3 poe gawena teh cemak blok di jero imah. Lantaran sok dihalangan bae ku Melati. Paling-palingan ukur kacaya wungkul kaluarna teh. Ari pangna bisa kitu Melati Bodas loba kasieun jeung ka paur. Bisi kitu teh, bisi kieu teh, jeung da deui bisi katempuhan we gegedena mah. Lantaran naon? Lantaran Kisaron geus masrahkeun sapinungna sagala rupana ka Nyi Melati Bodas. Kitu sababiah nama. Barang ngadenge omongan Banara kitu pok Nyi Melati Bodas harita. Nyai parantos kesal pisan mah Kang, taya wagelanana. Mangga atuh urang kaluar, nanging kumaha kiat? Mapana atawa urang kuat-kuatkeun ya Melati. Yuk, urang kaluar ti dieu. Cek Banara bari jungu nangtung lalaunan pisan. Memang awakna teh beuki dieu kelakah beuki ripuh bae. Tanagana asa leungit sama sakali. Tapi nu matak ngagumbirakeun teh Banara mah tara humarurung, tara aral subaha, tara nyalahkeun ka batur, jeung tara nembongkeun paroman anu matak ngahariwangkeun. Sok sanajan awak rasa nyeri jeung ripuh leuleus ge. Ha ieu teh ngabantu kana kakuatan jiwa anu akhirna Banara tetep jiga anu jagjag belejag. nya mangatur kitu mah Kang. Mangga atuh. Nanging kade sing atos-atos ulah salogoto sareng ulah wani teuing Kang. Cek Melati Bodas bari jeung leumpang lalaunan nuturkeun ka Banara anu kaluar di tengah imah. Sanggis araya di luar gek Banara diuk dina bangku leutik handapeun tangkal jamu.
malah gehek Malati Bodas oge diuk didinya. Manuk recet di sarada mapaesan kayaan alam. Tingkaleper tingkaleper silih udag jeung baturna. Di papaesan ku sora hayam jago kongkorong. Hawar-hawar kadenge aya nu keur ngarareutu di lisung. Estuning mata kelar jeung mata kuas. Ari Malati Bodas pok harita. Tah laras jadi Kang. Supados tetabih teuing ari mulihna margi. Upami tebih teuing mah bilih repot di jalanna. Cik Malati Bodas bari ngagilirkeun peso balati anu nyalap dina cangkengna. Manehna mah tara lesot tina pakarang jeung pakarang. Maklum kasebut nage pangawal. Salilana kudu sadia ku pakarang. Bener pisan Malati. Rek upload dongeng Mang Dedi Di dia ge cukup. Sabab karasana geus asa seger warisna. Teu jiga di tengah imah barau hapeuk jabat ti kitu akang teh bisa nempuan kaayaan di luar kalawan laluasa. Tapi anu boga imah Mang Samdi sareng bibina kamarana atunya. Nah geuningan menikah teu aya ngelol-ngelol. Cek Banara bari jeung ngarelet ka Malati. Da memang Banara mah teu nyahueun waktu Mang Samdi indit teh. Banara keur sare keneh tadi teh. Pok Malati Bodas ngajawab kalawan sabar. Mang Samdi teh nuju ka kebon Kang. Ari bibina nuju ka sawah. Nah bade naon naroskeun kagungan bumi atuh. Cek Malati Bodas bari neuteuk laleb pisan ka Banara. Adenge pananya kitu pok Banara harita. Tayana naon Malati akan mah hayong terang we atuh. Ari perluna mah kieu geura Malati. Naon teh Kang? Penting tadi akan ngimpi. Ngimpen? Nah ngimpen naon atuh Kang teh? Sabar atuh heulaanan atuh ngurung gusu. Akang teh hayang ngomong anu sase pisan. Ari sabab akang mah teu bisa ngomong rusuh juga Malati. Ambekan akang ge sok sesak aya rusuh teh. Punten atuh Kang nya. Mangalajengkeun sok sing raos atuh. Cek Malati Bodas bari nyarengeh terus neuteuk ka Banara. Ambekanana katara reng hapranjung. Pipikiranana ngardaku malayang deui kana kajadian-kajadian anu geus lila kaliwat. Ari Banara memeh ngajawab mikir heula. Nya sanggeus sadalila. Kakara pok Banara. Kieu Malati. Akang teu puting tadi ngimpi ka beuleum. Malahan mah bumi Mang Samdi ieu ge kahuruan. Ari Malati kokoleaban we dina sagara atuh akang teh meunina langsa. Lantaran dia danget harita akang teh atuh teu tiasa nulungan ka Malati da pugu akang ge harita teh keur dikepung ku seuneu. Tas sakitu impian akang puting tadi teh. Eta impian teh estuning yakin pisan anu akhirna nepikeun ka isuk oge teu poho-poho. Inget weh nepikeun ka ayeuna cik ku Malati emutan. Nah alamat naon ari impian kitu? Cek Banara beri reet ngareret ka Malati Bodas. Sedengkeun anu dederetna kalah ngahuleng jiga nu bingung. Tarangna katara kerung-kerung we Malati Bodas mikir impian Banara. Sanggeus sadalila pok ngomong bang anu rada paur. Kang Banara. Eta impenan teh asa-asa sanes alamat anu sae. Malahan mah asa mata kukurayeun Kang. Da benten karaosna kana ati abdi. Malihan mulu penuk abdi oge ngadadak ting puring-puring Kang. Nanging sanes hartosna abdi borangan. Atanapi sanes bade ngagigila ka Akang. Tapi nanging ieu mah benten karaosna ku abdi. Eta impenan bakal awon balukarna Kang. Kedah kumaha atuh urang Kang Banara? Cek Malati Bodas bari ngarahuh narik napas panjang. Sedengkeun Banara mah katempona tenang-tenang we. Teu kedah gugup Malati. Urang sang hareupan we kalawan sadar. Dan nasib manusia mah geus aya nu ngatur geus aya dipincukan ti dituna. Urang mah ngan tinggal narima we kalawan sadar jeung sabar. Tur tumarima kana kadar. Parandene kitu ari usaha mah memang kudu. Sangkan urang teh teu terus-terusan digugusur ku nasib kana jurang aja. Tapi anu dimaksud balukar awon ku Malati naon cik.
akang bere katerangan nu pasti atuh. Kang, tapi punten Nya sok. ari nu kantenan mah duka naon hartosna Kang bener. Namun anu yakin eta teh alamat atanapi kila-kila teh sae. Malihan mah sahanu terang dinten ieu bakal aya musuh sarta bakal ngebalukarkeun anu teu hade. Cek Malati bodas bari jeung rumenghap bangun capek. Ari Banara teh ngomong deui, kalah ngahulang we bangun bingung. Lantaran lamun nya teh mah aya kajadian kitu, Banara moal bisa hojah. Da pugu awakna batan sakitu, sasatkeun gering ngalang layung. Ari awak jiga waras tapi das tanaga sirna. Komo ari nu kasebut pangabisa dina ulin main po silat mah kabeh leungit helas hartina. Lantaran akibatna tina getih anu teu beres. Da pugu geus kacampuran ku tenaga batin kisaron anu teu sampurna. Nempo Banara kalah ngahulang Malati bodas oge teu ngomong deui. Sabab eueuh hartina atuh da moal bisa megatan kana hal-hal anu teu dipihara. Tungtuna hampir tepikeun ka tengah poe Banara jeung Malati bodas teh saralicing we di dinya. Dua nandangan ukur ngadu jentul pada ngagugulung kabingung jeung susah. Kurang leuwih harita teh 20 menit di harita. Syot harita aya cahaya tilu laluncatan. Jelung. Kapakarangan imah Mang Sambi aya datang tilu jalma meni ampir bareng. Horeng simana horeng neni kalingking jeung pecut kilat di barengan ku Nyi Maria. Atuh pungguh we Banara jeung Melati bodas meni ngaranjung. Sakadapan mah gawena colohok we. Ari nu tiluan menit ting polotot jiga nu rek ngarakeb. Geus kitu cekikik neni kalingking seurim di mata kukuraya. Pecut kilat Maria. Nah iya jajak anu bos kumawan yang ngabebaskeun si tangkorak teh. Tersangka bat kumawan sia. Cek neni kalingking beri jeung nunjuk ke Banara. Poknya Maria ngajawab beri jeung jebak-jebi bangun bengis. Larasni, tah eta jajak anu kasebelan teh. Malahan manyayeup pisan manusana. Asana moal lepat deui nih. Cek Nyi Maria bari jeung gulak-gilek beheungna teh. Bari panon mah murleng ka Banara. Sadengkeun Banara jeung Melati bodas ngan ukur silih reret. Can waka ngomong harita mah. Sararicing we bari jeung ngabandungan ketakna ni kalingking jeung baturna. Tetela, kecalahan sangkaan kami mah. Ieu mangkluk teh jajak anu ku kami geus wawuh. Nya ieu pisan nu sebut si Banara teh. Malahan anu ngaku Malati bodas oge eta sia tah mangklukna. Cek neni kalingking beri jeung nunjukkan Malati bodas. Atuh anu tunjuk menikah karot bakat ku ambek. Tapi can waka ngayakeun tindakan naon. Eta mangklukna. Sugante jajaka anu gandang jeung wanu janu gining euy. Kabuktianana. Kitu patut ning. Naon pangebecus na mangkluk sagede kunyuk mah euy. Sinurus tunyung sia. Cek pecut kilat bari jeung nulak cangkeng malah jeung hidup sagarupa. Ari panon ngareret kami kalingking. Ari Nyi Maria serong maju salengkah. Jika nu heueuh we aya kamau, aya kahayang, peda eta meureun aya gunung Pananggehan. Jika hayang deukeut di ka Banara jeung ka Melati bodas. Nampo kayaan kitu Melati bodas cececingan. Jung nangtung terus ngajegang bari jeung nulak cangkeng. Panon melotot ka Nyi Maria. Nampo kayaan kitu Melati bodas cececingan. Jung nangtung terus ngajegang bari jeung nulak cangkeng. Panon melotot ka Nyi Maria. Tapi henteu ari ngomong mah. Urang tanya heula pecut. Gampang modalan mangkluk segede kieu mah. Cik, mundur heula sia. Maria pecut.
ditanyakan ku aing eta bangkeluk rek ditanya. Cek Nini Kalingking bari jeung maju 2 lenggah. Sedengkeun Nyi Maria jeung Pecut Kilat mah malunur. Tadi lapok Pecut Kilat harita. Mandaji. Geus bae di Bandungan ku kuring. Cek Pecut Kilat bari jeung ngareret ka Nini Kalingking. Pok Nini Kalingking nanya ka Banara bari melotot. Hei, Banara. Aing geus apa sia kabelah banget sia. Malah aing oge geus apa kasih Malati bodas tah. Waktu aing gelut jeung sia duaan, aing terima eleh. Tapi poe ieu mah sia duaan moal bisa lepas deui tidak kokon aing. Ari sabab dosa sia duaan geus kaleuwihan gunung gedena sia. Kahiji sia geus ngahalang ada pemaksudan aing. Kaduana sia geus boga dosa. Lantaran geus kumaha nyabut pedang anu nancep dina tutunggul kuburan. Nu akhirna si Tangkorak Hidung bisa kumulenang di alam rame. Ya teh hartina di kalangan aing banjir getih sia. Tak kulantaran kitu aing arek tanya ka sia Banara. Kemana aing si Tangkorak Hidung teh sia? Jawab sia. Jeung Nini Kalingking menikeun tanti muncrat-muncrat we sungutna teh. Ari panon huralang ka Banara, pok Banara atuh harita. Kalingking kuring mah moal mikiran caritaan anjeun. Mangsa bodoh teuing ari kitu rek ieu ge. Ari anjeun rek naon pangna datang ka dieu. Pangna aing datang ka dieu rek modaran sia. Cok, berapa pageun jampe modal sia Banara. Malah sakalian jeung sia Malati bodas. Lantaran moal aya ampun keur sia duaan. Oh iya mah kudu modal sia. Cek Nini Kalingking bari kakarot bakat wabak. Cekikik seuri cacakan ti beurang mata kukurayeun ngadenge lagi. Ari Banara ngadenge kitu harita teh teu ngomong. Lantaran kaburu dihalangan ku Melati bodas, pok Melati bodas harita. Kalingking, ulah kagak banyak ngomong teh. Pikeun si Melati bodas ieu moal gimir nyang hareupan anjeun. Sok, geura mata sia nini peot. Nah dikira aing rek sieun ku sia. Ku saruana Melati bodas taki-taki pikeun ari mapanaraja Nini Kalingking. Bangsat sia. Nah sia teh becungcung acucung teuing sia. Hei, Pecut. Mantau diadap sok. Cangkalak emang kelung tepi kabonang. Mangga diesokeun ni. Keun, urang tiruk ke jantungna. Cek si Pecut harita bari seret nyabut Pecutna tina cangkeng. Giat jelong loncat ka hareup. Ari Nini Kalingking mah mundur heula. Maksudna mah rek mereka sempetan ka si Pecut Kilat. Da moal sababaraha kakuatanana meureun 2 jelema anu ngora keneh mah. Kitu ceuk pamikeun Nini Kalingking. Ari Melati bodas bareng jeung majuna Pecut Kilat. Bok Melati bodas ngomong ka Banara kitu ge lalaunan. Kang Banara, si atos-atos dilawan sana salawara. Anu datang teh si Kalingking disarangan ku Pecut Kilat jeung si Maria. Ari matak ngabahayakeun pisan mah ngan dua nyata si Kalingking jeung si Pecut Kilat. Cek Melati bodas bari ngareret ka Banara. Tapi kitu nate bari jeung tetep taki-taki. Mangga Melati akang bari hati-hati. Cek Banara pondok. Panon molohok ka Pecut Kilat anu geus siap sadia rek narajang. Tadila judung atuh harita Melati bodas narajang ka Pecut Kilat. Siap-siap arek nonjok kana tarang Pecut Kilat. Tapi lauk harita sidah di si Pecut Kilat ngeplos. Plos panarajang Melati ngeplos, tapi teu cukup ku kitu. Suku katuhu Melati bodas ngajelepung deui deuk ngalagadona Pecut Kilat. Pecut Kilat harita kena oge atuh ngagiwatkeun sirahna. Kalayang dampa suku Melati bodas ngahiyu sareupeun peungeut Pecut Kilat. Hiu jorelat bledog atuh hade tungtung Pecut ngabletak. Di sada mata katorekan ceketer ari Melati bodas geus ngarti. Hajlem muncat ka tukang atuh keplos Pecut tegeuna. Ngan sorana we mending ngahiung bang-baraan di balungkutin celeter mata paur. Malahan majang Banara oge reng hapranjung. Celek
Melati bodas cincak di kanatan. Siak, bincurang disamar ku si pecut kilat cileung melati bodas luncat ke hari. Sekaligus suguna ngalayang rek ngajejak kana dada si pecut kilat. Atuh puguh si pecut kilat ge gugup. Lantaran pecut mah kakara bisa laluasa lamun nyerang kanu anggan. Sedangkeun lamun narajang kanu deukeut mah kagok. Jadi leuwih teuing panjangna. Atuh seroda harita kuda-kuda pecut kilat teu mundur nyingkahan panarajang melati bodas. Tapi gerakan melati bodas harita kacita pesan kancana. Yo, bolong. Pecut kilat ngaguak musab dada anu karasa sesak jeleng mundur heula. Tapi di parangan kunyabkeun pecut kena tarang melati bodas. Maksudna mah pikeun ngabendung panarajang melati bodas anu saterusna. Memang bener, harita teh melati bodas teh bisa terus narajang. Lantaran tarangna ampir kabentar ku tungtung pecut anu di bebandulan. Nu tarikna kalibat saking. Lamun kena teh makana tarang tangtu bakal beulah sirahnya melati bodas. Tapi untung melati bodas mah waspada. Gancang ngelokeun sirah berejeng nincak deui kana lama. Hamcada. Tetela pecut kilat teh lain ngaran samana serangan pecutna emang tak ngabahayakeun. Cek melati bodas ngomong sorangan. Kitu nanti berejeng melotot ka pecut kilat anu harita atuh kering hapranju ngatur-ngatur napas. Lantaran dadana karasa sesek tur berat. Ulu tadi katibanan panarajang melati bodas. Sanggeus sadalader siap pecut kilat harita ngirimkeun di panarajangna. Sakali ieu mah make jurus angin puyuh. Pecutna muter di luhur ka handap. Ari tungtungna luak leong. Nyabetan ka kenca jeung ka katuhu, khusus nama nyabetan sakudur awak melati bodas. Sakapeung nyabet suku, sakilat atuh kana dada, malah samameh ngicip oge. Tungtung pecut make bebanu teh geus ngancam panatarang. Atuh puguh melati bodas meuni ripuh na kabina-bina. Mena jelung-jelung luncatan nyingkahan panarajang tungtung belutna sifat tungtung pecutna si pecut kilat. Tapi untung murid aki sidik mah teu eleh ku sakitu. Sanajan leungit jeung suku pakeup oge ripuh, bau teu bangun ripuh. Ari jiwa jeung pikiranna mah tenang, malah panon teu oleh neuteub kana gerakan-gerakan leungeun pecut kilat. Maksudna neangan anu lowong pikeun ngasupkeun seranganana. Sanggeus balucat balicet kira-kira 5 menit dilana breh ku melati bodas kagambar. Lamun pecut kilat kabeneran keur nyabetkeun pecut kaluhur, kelekna sok rada naek. Cek hitungan pecut kilat mah aman, sabab bisa kene katakis di luhur. Tapi ku pecut kilat atuh teu kapikir, lamun panarajang datang tigigir secara kilat nya eta pisan anu dianggap lowong ku melati bodas. Malahan mah harita keneh sakilat melati bodas luncat ka gigir. Kituna teh berjing nyambut peso melati tina cangkeng. Mari disangka ku pecut kilat mah melati bodas teh ripuheun ngaladenan seranganana. Hatlung berusak siap. Gula. Hiji peso balati leutik ngablesat kana handapeun kelek pecut kilat. Tapi tetela pecut kilat teh lain oge jago atah-atah. Peso anu sakitu gancana teh bisa kene harita katempuun malahan mah mendingan sakilat ngagilekeun dadana. Siap keplos peso teh ngan saukur ngaliwat wungkul. Tapi pikeun melati bodas tetep terugi. Sabab gerakan angin puyuh ti pecut kilat atuh ngadadak eureun. Dina eta kasempetan mendingan sagonrok jorelat. Melati bodas ngirimkeun serangan anu dianggap hade lantaran make jurus warisan ti kersana Kisaron teh. Nyerangna teh nyatana bari jeung ngagero tarik pisan. Rasakeun si pecut. Cek melati bodas bari jeung surut atuh harita kene ngadorongkeun dua dampal leungeunna ngaladada pecut kilat. Nempo gerakan melati bodas anu cepetna nandingan angin. Si pecut atuh mending ngaranjung. Samame serangan balatikeunna pecut kilat ngagilekeun dadana ka gigir. Malahan masuk kuda ngageser ka kenca. Disangkana serangan melati bodas dengan sajalan teu nyahoeun. Yen gerakan melati bodas teh katarikna kalewat saking. Bareng jeung ngageserkeun suku pecut. Si pecut harita dengan melati bodas ditarik deui atuh beri jeung sikuna ka gigir. Seret hiu. Geduk atuh harita. Siku katuhun nangawa pisan kana hulu angan. Goak gebut atuh pecut. Si pecut kilat harita ngagero rada katahan. Cenah cek pecut kilat bari jeung muringis. Tapi teu nepikeun ka ieu rubuh mah. Sukuna masih keneh kuat nahan. Dan hanya akal kusakitu oge gerakan si pecut kilat rada ngurangan. Ieu kasempetan teh atuh ku melati bodas digunakeun kalawan sahade-hadena.
Sakilat suku katuhuna ditarik ka tukang, terus ngageser ka gigit seetik dibarengan ku seku kenca anu ngajelepung ngalah tuur si Pecut Kilat. Siap lawan buru harita. Bodoh, setan! Bodoh, setan! Jeung Pecut Kilat haritang marumpuyuk lantaran tuurna anu katuh karasa asa copo. Brek, Pecut Kilat namu, tapi ari Pecut mah atuh telesot tina leungeuna. Napo kitu atuh malati bodas beukeun atuh syak narajang di kusuku katuhu. Nu diarah teh ka kemplongna Pecut Kilat. Tapi corelot yuk, buak! Bepeuteun nya malati bodas anu neungeul. Setan. Horeng si mana horeng Nyi Maria geus teu kuateun meureun nempo Pecut Kilat anu aya dina bahaya. Gerok malati bodas ngoceak harita teh. Semakin ngabohan kain sabali. Cek melati bodas bari jeung panon murlang ka Nyi Maria. Sedengkeun anu dipelong nemat tenemalan kelaka surut atuh ngirimkeun tonjokan meuning gerung kana cukang irung melati bodas. Gerakan Nyi Maria estu ngematak ngabahayakeun pisan. Ngan untung we melati bodas mah tenang keneh. Mahna inget kana amanat ti Kisaron. Jurus warisanana kabeh mangrupa jurus aneh. Lamun anu sejen mah dina nakis teh. Ngabantingkeun serangan musuh ari melati bodas mah lain. Kalah mapag musuh. Perep Nyi Maria anu keur nyuruhuk teh ditadah we ku dampaleungeun anu meber. Yuk dak drugug dampaleungeunna disungkeun sekaligus. Atuh punggu Nyi Maria harita asa ditotong ku halu. Panganan ge meuli karasa seureuh jeung nyeri tanagana anu kaluarkeun sekaligus. Asa balik deui kana hulu angan. Jalengkeun malati bodas harita teh ngagunakeun tanaga sapinuhna. Kalawan bari jeung nahana pasakumaha papatah ti Kisaron. Hasilna memang matak nyungmakeun. Jeung deui untung pisan Nyi Maria nyerang teu make perhitungan. Aduh harita teh meuli muringis, seron, kuda-kudana mundur. Dina kayaan kitu melati bodas teu diantep, gancang disusul ku serangan anu kahiji. Syak suku melati bodas harita narajang tuur Nyi Maria. Tapi Nyi Maria sadar keneh, gileuk atuh ngagiwarkeun tuurna kemplos. Panarajang Nyi melati bodas harita najong angin. Tapi teu cukup nepi ka dinya. Tuur Nyi Maria anu keur ngagilek kagigir teh dipapag dewe ku serangan anu kadua. Tapi edas masih keneh ku suku. Yuk, gedung. Setan sia. Cek Nyi Maria harta berjemuringis atug-atugan koloyong awak sesontodan jiga nu salaton. Kan hanya akal. Barang arek dipino deui kadengin ini kalingki ngajeri tarik pisan. Tahan. Rasakeun siapa? Ada rajang ti aing sia. Cek nini kalingking bari jeung hiu nyebetkeun iteukna lantaran teu tega nempo baladna anu kerugu. Seak hiu blung itu kowe nini kalingking atuh muter luhureun sirah. Sorang ngahiu bang baraan malati bodas mending ngaranjung. Rengkong mundur deui Nyi Maria mah atuh geus teu dipalire lantaran serangan nini kalingking lebih matak bahaya. Cileng Nyi malati bodas luncat ka tukang. Yuk kepos. Itu nini kalingking harita kena nyebat angin. Pudik di nini kalingking nafsu pok nyalekan mata kedir. Amek meureun. Pedah seranganana henteu bebenangan. Setan sia. Mantau kabur sia pejuh. Da moal burung ka udang sia ku aing mah sia. Adi kira aing rek elek ku sia. Cek nini kalingking bari jeung rek haperanjung. Pangaruh amarahna anu ngagugudag jero undana. Sedengkeun Nyi malati bodas mah atuh tenang-tenang we malah pok ngajawab bari jeung nyarenge. Sia manusia nu daek ditenggel ku sia. Nyaluncat we mudah yang kana hirup. Sok, geus terajang di teu peot. Lamun heueuh mah sia nyinin gagah sakti. Cek malati bodas ngomong nek tu bari jeung taki-taki. Sedengkeun Nyi Maria harita teh mundur ngajauhan lantaran tuur karasa asa coplok. Urang ngajar sia kain ngabacot kitu sia. Ya rasakeun sia. Ha! Jadi kalingking amok beureun dari omongan kitu tadi ku malati bodas. Bari jeung terus harita muterkeun deui iteukna. Meuning ngahiung beuki tarik. Tapi malati bodas teu gemir. Mena mundur lalaunan bari jeung ngawaskeun gerakan-gerakan ini kalingking. Malah mapok ngomong sajeroning hate. Si kalingking unggal tarungan gandelkeun hoe we unggul. Lamun kitu mah di mana itu koena karebut. Tang
urang tuh bakal kapangi kalemahanana nya sia bener kudu direbus supaya itu kayu Cekeran testing hati Malati Bodas barijeng panon murlang karani kalingking. Kitu nate barijeng udud unduran. Lantaran itek nini kalingking jika nu hayang narok tarang Malati Bodas. Hiuk, hiuk klop. Malati Bodas ngelokeun sirahna. Keplos deui. Panerajang nini kalingking nyabetan angin. Hajileng atuh harita. Malati Bodas mundur deui. Lantaran intekna nini kalingking terus-terusan ngadesak. Kolebat hiuk itu ngarah beuheung. Brek Malati Bodas depo agereleng Malati Bodas atuh ngagerelengkeun awak rasukul ni kalingking. Buledung koleang brek ni kalingking namru tapi sebelum Malati Bodas ngahasil ngarebut iteuna. Ni kalingking geus sudang manten terus atuh ngahembatkeun itu karek narok tarangna Malati Bodas anu keureunt nagoler. Syak turulat beres itu harita kena oge nancep dina tani. Ari Malati Bodas satu ngasakilat ngagurunjalkeun awakna terus nerajang kana kalingking ku peuripna. Hiuk syak duh. Peurip ditahan deui ku itu goak Malati Bodas satu ngocea. Waktu cukup mangsanya kapan cari para pamirsa ya cerita urang tunda heula kumaha nasibna atuh nyi Malati Bodas anu gertarung jeung ni kalingking insyaallah enjing dunya dina mangsa tur acara nu sarua urang Bandungan deui bagian anu ka 38 teu ilap maneh haturkeun nuhun kumaha diperhatosanana jeung kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.